Sampurasun. Rompes. Alhamdulillah, puji sidaran syukur hayu orang sanggakeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jalaran ku rahmat sareng karunyana urang sadaya tiasa kempel ngariung di ieu patempatan nyatana di SMP Islam Nurul Yakin, Yayasan Nurul Yakin, Ciakar, Sodong Hilir, Kalayan, Kawilujengan. Salawat wassalam mugia salamina dilimpah curahkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kumaha atos rauseun calikna? Atau segi payung. Tos nama hilapeun deui nya. Silap. Tadi teh tos di wartosan jeung hilapeun. Upami disebatkeun Festival Budaya Beluk langsung waler Gema Sora Karuhun. siap? Siap. Oke, ngiring ka kompakanana lajeng ku tepuk tangannya. Harus Oke. bisa. Festival Budaya Beluk Gema Sora Karuhun. Sakumaha anu kauning aku urang sadayana seni beluk teh mangrupikan warisan seni sora utamina eta teh upami ku urang dikupingkeun diregepkeun kantenan di lenyepan mah pantos langsung nyerep kana mana. Waras pisan Pak Hasbi. Dinten ieu urang bakal nyaksian kumaha Sora Karuhun urang ngagedur deui. Ngageuing rasa tresna urang kana budaya Sunda. Sepados tiang kolong kana waktos, hayu urang buka ieu acara ku ngaoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Ocha, Nuhun Bapak. sate acan dilajengkeun Nuhun. tangtos ieu teh festival anu luar biasa ieu Luar teh. biasa Masya Ieu Allah. hasil tina gawe bareng. Nuhun. Hasil Bapak. tina damel sasarengan. Leres pisan. Nah, kukituna dina kesempatan anu mulia ieu Bandan Simkuring bade ngucapkeun hatur nuhun utamina ka keluarga besar Yayasan Nurul Yakin Ciakar Sodong Hilir. Sareng ka pemerintahan Desa Lewidulan Kecamatan Sodong Hilir, saterasna pemerintahan Desa Cikesal Kecamatan Tanjung Jaya. Salajengna oge anu tadi parantos tampil dina sontennya aya seni lais Sari Bulung Cikesal sareng pencak silat Kencana Mekar Cikesal. Saterasna aya ti grup seni beluk sareng terbang gebes Cikesal. Oge salajengna aya ti jurusan seni pertunjukan Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya. Masya Allah, tepuk tangan para hadirin sadayana. Oke, punten utamina ka Bapak Sekretaris, Bapak akan Ibu Sekretaris Senat Universitas Siliwangi, hatur nuhun. Oke, ka Dana Indonesiana Kementerian Republik Indonesia nya. Oke, salajengna punten tangtos kanutos berpihak, kanutos ngadukung kana ieu acara. Mangga Bapak Ibu tepuk tangan ka Tepuk sadayana. tangan kangge sadayana. Hadirin anu mulia, sateuacan urang yang kana pagelaran seni tangtos aya panyatur atanapi pangbagia di sosok anu parantos ngarancang ieu acara dugi ka tiasa laksana kalayan lungsur langsar. Sumuhun, hayu orang haturanan sareng sanggakeun ka pilot proyek Festival Budaya Beluk Gema Sora Karuhun nyaeta kersana Bapak Dr. Irwan Muhammad Ridwan MPD. Kamantena mangga di haturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. 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 Alhamdulillah hirup huripna urang aya dina pangawasa Allah Subhanahu wa taala. Kukituna sumangga urang sami-sami panjatkeun puji kali syukur ke Allah Subhanahu wa taala
sholawat kali salam mugia tetap tercurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin anu kusim kuring dipihormat, sim kuring ngaraos reueus bunga bagja anu teu bisa dikedalkeun ku kata-kata, ningali antusias anu luar biasa ku urang sadayana parantos katinggal. Tadi aya prosesi nyimpen pare kana leuit anu mungkin bagi sebagian jalmi matos aneh. Ieu sanes ngan saukur simbol, tapi ieu ciri kemandirian pangan, kemandirian jati diri urang Sunda. Ari urang Sunda teh urang sadayana. Hasil tatanen ieu sanes ngan saukur simbol, tapi mudah-mudahan jadi pemecut bahan refleksi yen urang teh kedah jadi warga masyarakat Sunda, khususnya umumna masyarakat Indonesia anu mandiri dina sagala hal. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, sim kuring kapapancenan tugas janten pilot project dina kegiatan ngamumule budaya Sunda Gema Sora Karuhun. Alhamdulillah kegiatan di kawit tadi sonten dugi ka ayeuna berjalan alhamdulillah lancar. Kegiatan-kegiatan ieu tangtos moal berjalan sakumaha anu katingali ku sim kuring oge ku Bapa. Hadirin sadaya, ku kituna sim kuring ngahaturkeun nuhun ka sadayana pihak anu terlibat dina kegiatan ngamumule budaya Sunda Gema Sora Karuhun. Tingawitan silat, ngalais, seni debus, dugi ka anu ayeuna dipayun urang bade dipintonkeun nyaeta seni terbang gebes sareng ngabelu. Secara khusus sim kuring ngaturkeun nuhun ka Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia anu parantos nyupport luar biasa. Oge ka Bapak Camat Kecamatan Sodong Hilir, Bapak Camat Kecamatan Tanjung Jaya, Bapak Kapolsek Sodong Hilir, Bapak Kapolsek Tanjung Jaya sareng reng-rengan, pemerintah desa Leuwi Dulang, pemerintah desa Cikesal, seniman, para dosen di jurusan pendidikan seni pertunjukan anu ngawitan tahun ayeuna dibuka. Tepuk tangan untuk pendidikan seni pertunjukan Universitas Siliwangi. Oge ka tokoh oge para alim ulama anu luar biasa, sehingga kegiatan ieu biasa terlaksana. Oge sim kuring ngahaturkeun nuhun ka sadayana pihak, baik di masyarakat khususnya Kampung Ciakar, umumna masadayana hadirin anu dinten ayeuna bade nyakseni pertunjukan seni belum sarang terbang gebes. Kegiatan ini moal terlaksana tanpa bantuan sadayana pihak. Bapak kali Ibu hadirin anu kusim kuring dipihormat, tangtos kegiatan ieu
di samping simkuring teh ningali tadi luar biasa bunga ge margi simkuring teh nyangki bakal sameriah tapi tangtos kegiatan ieu teh terlepas tina kakirangan bukituna simkuring nyuhunkeun dihapunten ka sadayana tina sagala rupi kakirangan. Mudah-mudahan kegiatan seni budaya anu lumangsung dinten ayeuna tiasa teras berkelanjutan. Simkuring hilap ngaturkeun nuhun ka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, hatur nuhun Pak Kabid. Oke, ka Yayasan Ar-Rahman, hatur nuhun luar biasa. Jadi di Ciakar aya 2, Yayasan Nurul Yakin, aya Yayasan Ar-Rahman. Anu duanana mudah-mudahan duanana tiasa ngamajengkeun dina bidang pendidikan, kebudayaan, sosial, keagamaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu kusimpuring dipahormat, supados teu nyangkolong teuing kana waktos, sumangga urang sakseni kusadayana seni pertunjukan ngabluk oge terbang gebes dugi ka rengsek. Mudah-mudahan simkuring berharap kegiatanna lancar. Sakitu anu kapihatur hapunten pilih aya nu teu kasebat ku simkuring kasarean nu terlibat ngahaturkeun nuhun nu saageng-agengna. Mudah-mudahan kasayan Bapak Ibu sadayana ku Allah dibales kasayan nu langkung seueur langkung berkah. Sakitu anu kapihatur billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Bapak Dr. Irwan Muhammad Ridwan MPD anu parantos ngadugikeun pamapag anu sakitu mendelna. Mugia ieu festival janten tatalipa sumangat kangge urang ngajaga budaya. Hadirin anu pinuh ku kabingan, langsung wae dina danget ieu urang sesarengan jak seni, kolaborasi seni anu sakitu luar biasana. Mangga urang sanggakeun penampilan seni beluk sareng terbang gebes Cikesal.
Subhanallah, luar biasa pisan. Ulasan upang urusan atang para seniman urang sadaya. Aduh, luar biasa. Nembe teh mani muring kang saraya buru punuk juga tanya. Luar biasa ngadengu suara anu sakit itu luhur pisan. Tepuk tangan sekali Bapak Ibu. Punten, iya banyak Abah. Punten, pada simkuring dina kesempatan iya supados langkung wano. Oke, simkuring langkung terang gitu Abahnya. Dupi nami Abah teh saha lajeng baten tos sabaraha tahun janten pemain beluk gitu Abahnya. Ini sudah sampai 70 Lampung. Belajar peluk di tahun 80, dulu kalinya sebarang tahun. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa, tepuk tangan. Abah, punten abi bade tumaros palidia wios. Yes. Sada acana punten Abah, nami Abah saha namina teras atau sabaraha tahun Abah teh atanapi janten pemain beluk sareng terbang gebes ieu Bah. Di abdi nami Mang Dede nu katelah mah. Oh, Mang Dede. Pami dina kesenian buhun ieu di tahun 2013 kawitan teh. Diajar tina beluk. Luar Masya Allah, biasa. luar biasa. Tepuk tangan hadirin sadayana. Salajengna urang ka panitia nya. Akang acan Abah mananya ya. Akang mboten abi widi bade tumaros. Nami akang teh saha lajeng atau sabaraha tahun ye ulu biung dina seni buhun anu luar biasa ya. 2013 sami keprok Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Kembali dia Bapak. Punten satu acara pada tengaros sami pangitnya pertarosanana. Bapak nami nasaha sareng atau sabaraha tahun Bapak di ieu pagelaran. Nami terus terkenal. Oh luar biasa. Bapak Nandang Katai. Oh. Kita kurang cikusa alhamdulillah tereramin pengen ke Bapak Atai. Hidup. Dan kan kita kesenian teh alhamdulillah panggung simkuring kapungkur di tahun 75 parantos diri tapi parantos main di Taman Mini di Jakarta Fair di Rumentang
urang siang panginten alhamdulillah di gedung sate Bandung anu aya mau cicing Luar ngajaran biasa keprok Bapak Ibu. alhamdulillah dugi ka ayeuna panginten ieu urang teraskeun urang junjung tinggi mana panginten kusadayana ieu urang pajengkeun seni panginten budaya anu di bungkur para karuhun urang sadayana gitu. Alhamdulillah panginten di Kampung Ciakar ieu pangintennya di SMP Nurul Yakin gitu. Alhamdulillah biasa orang panginten patepung lawung pamprok jongok dina acara seni terbang gebes sinareng teluk gitu lah. Mana? Masya Allah. Salajengna Abah nami Abah saha sareng atau sabaraha tahun tah Abah meh? Sahar ieu ngagang ngaran teh. Juga ada saha cenah. Eta sok disebut ajaib. Bapak Basarnya warisan itu warisan ti sepuh nami abdi basar yang ngiring karena kesenian terbang gebes parantos nya puritan lami dari 2013 langkung puritan nah abdi teh kantos ngiring sareng Kang Iwan Pales dan Masya Allah luar biasa Bapak Ibu keprok kantos deui sadayana. sareng Kyai Najib kantos di sareng di Bandung kantosnya alhamdulillah gitu giringan dia di asli. Masya Allah. Amerika beli dia Bapak Wias. Punten nanya cita-cita sareng Bapak. Bapak punten sateuajeuna keseri Jepang migna. Bari naros bapaknya sateuajeuna sami praparosadana nami Bapak saha sareng Bapak atau salami na dieu pagawaran teh iling-iling tos sabaraha taun Bapak. Ya teh nami abdi teh asa hilap deui abdi abdi. Cina kumaha? Ya teh abdi teh sok disarbat hileud beuteul ku rerencangan teh. Ngadu ka saha ieu nu aslina mah? Iwartos nama can abdi teh sok nami teh empud. Abdi ti Cirangkong. Cirangkong caket Bapak. Caket di Cirangkong. Nya alhamdulillah abdi ngiring kana kesenian ieu kirang lah sami sareng basar sareng nanang katai abdi saangkatan gitu. Namun da mung sakieu buktos nah eta kesenian teu tiasa langkung ti kieu mung sakieu sakitu baeuna ge. Mun hatur nuhun Bapak. Luar biasa tepuk tangan Bapak Ibu sadayana. Manggapunten ka Abahnya ayeuna Abah jenengan saha sareng atau sabaraha tahun maneh Abah? Ari nami abdi mah kurkon. Kan upami kana ieu mah sareng kapan sareng ieu. Lang 2013 gitu. Lebat kayak gitu ada berbahaya. Mainnya pada para lawan terus gitu. Masya Allah. Hatur. Hatur nuhun Abah Bapak sadayana. Nuhun hapunten ngiring. Ngiring kembali dia Bapak punten. Wah, teteh latos 90 tahun ternyata Pak Hasbi yang pelukan teh mohon dedikasi anu luar biasa demi ngajaga gemas sora karuhun. Hatur nuhun sakali deui ka Abah sareng Akang. Bapak Ibu hadirin anu pinu buka binga mantan ka sadayana seniman ngingwa ka lungsur tina panggung margi para hadirin masih keneh hanaan ku sora-sora anu endah ieu. Hayu urang teraskeun deui ku penampilan salajengna mangga nyanggakeun tepuk tangan Bapak Ibu.
sapatepa. Lumayan yuk aya cangkel. Alhamdulillah urang sadayana tiasa riung mungkulung dina seni gitu kata kabudayan bagintanya aya urang teh tiasa bagintan rada poek kabelah luhur mah teh duka teh aya lalangitan duka langit hungkul. Baur Gusti make jeung disebutkeun aya bahasa cenah beluk soras karuhun gemak sorak karuhun. Ari beluk teh belajar ilmu luhur untuk kesejahteraan masyarakat. Teangan ilmu di mana wae ayana panginten supados masyarakat calalagur balalagur badatun toibatun warobun kopur kadituna asal diniatan kurang karena Allah. Alhamdulillah panginten pahari gitu tanya urang